abdi sareng kita atos di lokasi tujuanna nyaeta Curug Pamutuh. Curug Pamutuh. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Nepangkeun wastapun Ali Dzikri Hermawan sapara kanca Yusbita Dewi. Nah, ieu abdi nuju di Curug Pamutuh anu tempatna di Leuwisari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ieu tempat teh kasohor ku curugna anu endah. Sataacana abdi nyarios panjang lebar. Hayu tuturkeun abdi. Di belah kidul Gunung Galunggung, caket situs Geger Hanjuang anu ngambah dina kerajaan Galunggung dina zaman baheula. Aya curug anu endah kalian kajaucah anu jelas kalian raos anu hejo. Disebutkeun Curug Pamutuh, tempatna aya di dusun Geger Hanjuang, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Kulon. Curug Pamutuh sekitar 24 km di pusat kota Tasikmalaya. Di Geger Hanjuang alurang kedah mapah sapanjang tebing walungan kalayan rupa bumi anu cukup lungkawing. Nyiapkeun stamina anjeun serta acan ngadatangan di dieu ku anjeun teu bosen gampang. Satos eta alurang masih kedah ngojay ka danau serta acan urang dugi ka titik curug, tapi kecapean dibayar kalayan pemandangan anu endah. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Baby, I'm the one who put you up there, I don't know why, thinking you could live without me, live without me. Baby, I'm the one who put you up there, I don't know why. Yeah, you don't have to say just what you did, I already know. I had to go and find out from them. So tell me how's it feel, tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Nah, abdi sareng kita atos di lokasi tujuanna nyaeta Curug Pamutuh. Curug Pamutuh. Sekarang ayeuna abdi bade naros ka sahiji pengunjung. Ayo tuturkeun abdi. Jendela. Gerak. Saya kali mana?
Bukan. Ada dia terang rencangan, alhamdulillah kebayar. Jauh kalau balik ke sini pemandangan pencahayanya. Sakitu informasi abdi sareng kita hapunten bila aya kelapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohor kucurugna anu endah. Satu acana abdi nyarios panjang lebar. Jalan menuju Curug, mari kita beratur berdoa supaya keselamatan, kesuksesan dan keselamatan. Doa dalam hati mulai. Sosial. Lagi kumpul guys. Nah, abdi sareng kita lapor di lokasi tujuannya ya. Sakitu informasi abdi sareng kita hapunten bila aya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.